Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Kamari tadi beresnya tentang muta'alaq ba. Ayeuna berlincah kana makna ba. Makna ba di dia 10 hiji makna ba teh aya sababiyah. Contohnya seperti pabidul minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin. Eta surat An-Nisa ayat 160. Pabidul maka kusabab dolimna minal ladzina ti jalma-jalma. Pilarian metanya eta bakna bimana sababiyah. Aya ba nu kaduanya eta bimana dorpiyah. Dorpiyah contoh wa innakum latamurruna alaihim musbihina wabillaili patahajjad. Nya eta surat As-Saffat ayat 137. Eta dorpiyah wabillaili sareng dina waktu peuting fil laili gitu. Dina alpiyah wazida wadorpiyata stabin bihba wa fi qad yubayyinani sababa harese mula alpiyahnya euy. Wazida wadorpiyata stabin biba wa fi qad yubayyinani sababa tah gitu. Nu katilu aya ba nu bimana badaliyah. Contohna dina hadis ini. Ma yasurruni biha humrun ni'ami. Ma yasurrun teu ngabungahkeun ni ka kami bihaku itu diat. Naon humrun ni'ami beureumna ingon-ingon. Aya biha teh badalaha gaganti tina diat. Nah eta. Jadi badalah teh badaliyah biha teh eta aya badalaha gitu. Lil intiha hatta walamun wa ila wa min wa baun yubhimani badala ini dina alfiana gitu. Nu kaopat isti'anah. Contohna katabtu bil kolami. Katabtu nulis kuring bil kolami nulisna teh kunaon? Da muta'alaq teh gitu bil kolami. Jadi ayana isti'anah menta tulung teh ku kolam. Jadi ayana kolam nulungan kuring nulis gitu. Nu kalimana ta'diyah. Ta'diyah mah nyata ngamuta'dikeun seperti kieu contohna zahaba Allahu binurihim. Al-Baqarah ayat 17. Jadi dahaba ngaleungitkeun sala Gusti Allah binurihim kana cahaya-hayana itu kaum katanya. Jadi dahaba kan naon namina teh ajim. Nah di dia jadi muta'addi ku sabab dimuta'addikeunna ku ba. Anu kagenepna aya ta'wid. Nah ta'widnya nu kagenepna contohna kieu istaraitu al-farosa bi alfi dirhamin. Ta'wid dah hartosna ngaganti ya contohna tadi istaraitu al-farosa bi alfi dirhamin. Meuli kuring al-farosa kana kuda bi alfi dirhamin. Kudana teh digantian ku 1000 dirham. Atau ulaikal ladzina istarawul hayata dunya bil akhirah. Eta Al-Baqarah ayat 80 genep. Tah atawa eta nya ayat dunya bil akhirah. Meuli kahirupan kana dunya ku akhirat gitu. Eta ta'wid masrahkeun nya. Ta'wid etanya ta'wid teh ngaganti gitu ta'widnya ngaganti. Atau tadi tak dia teh ngamuda'adikeun nu bari babari mah seperti maror tu bizaidin gitu. Aya deui ba nu katujuh teh nyata bimana ilsok. Ilsok aya 2. Aya ilsok hakiki, patokanna ilsok hakiki. Ilsokuma qoblal ba'i bima ba'daha. Hartosna ngantelkeun perkara samemeh ba kana sabada ba. Contohna kieu, kotok tu bisikini. Motong kuring bisikini ku peso. Tu nu jadi mutakalim eta fa'il bisikini kuring jeung peso paantel secara langsung eta bakna ilsok nempel hakiki. Nyekel urang teh kana peso eta hakiki. Aya ilsok majaji. Ilsok majaji mah eta ilsokuma qoblal ba'i bimujawirima ba'daha. Artosna ngantelkeun perkara samemeh ba kana anu natanggaan kana sabadana. Contohna seperti marortu bizaidin. Ngaliwat kuring bizaidin kaki Zaid. Moal mungkin antara tu jeung Zaid paantel. Atuh nabrak lamun paantel mah. Ahe bimakanin yakrubu minhu
teges nama kana hiji tempat anu mana tempat eta deketeun ti Kijaen kahareupeuna katukangeuna kagigireuna ngaliwatna teh lain ka Kijaenna nabrak marortu bi masjidin liwat kuring ka masjid teu kudu nobros masjid tapi kagigireun masjid itu teh eta ilsok kabagi dua dalapan aya bimana ma'a contohnya seperti bituka asaoba bitorozi bitirozihi gitu ya ae ma'a tirozihi jadi bituka meuli atawa kieu bae nu babari teh ya sapertikeun bimana ma'a mah naonnya tirojihi teh meuli kuring asaoba kana baju bitirojihi sarta tirojih ting naon tirojih aya artina teh aya net milarian we ku amangnya dedenya lah tirojih teh atawa kieu we atuh meuli kuring domba jeung tambangna nya meuli kuring bi tuka meuli kuring ka anjeun tah asata kana domba bihabliha sarta tambangna eta domba dasa tambangna ka bawah kitu bae atuh babarinya bitiroji ting naon da contohna jadi bituka asata bihabliha gitu sarta tambangna itu sat dombanya eta bimana ma'a aya oge bimana min contohna ayeuna sapertikeun aya ba teh bimana min sapertikeun ayeuna dina siiran syaribna bima'il bahri summa tarofaat matalu jajin hudrin lahunna naijun takdirna min ma'il bahri gitu bimana min atau kieu tuh nya unu eta mau nasiran sok hese bimana min mah seperti syarib tu bima'il bahri syarib tu nginum kuring bima'il bahri tina cai lautan nu eta mun babari lah nu kitu nya eta bimana min aya oge bimana an contohnya seperti kumaha contohnya seperti syarib tu lain syarib tu sa'ala sa'ilun bi'adzabin sa'ala naroskeun sa'ilun jalma anu menta Allahu akbar bi'adzabin waqi'in tina adab anu tumiba naroskeun sa'ilun anu naroskeun bi'adzabin waqi'in ae takdirna an adabin gitu. Tah eta makna ba. Jadi makna ba teh aya 10. Di dieu makna ba teh aya 10. Nyaeta nu kahiji tadi ba makna sababiyah, 2 makna dorpiyah, katilu makna badaliyah, kaopat isti'anah, ta'wid, ilsok, bimakna ma'a, bimakna min, bimakna an. Anu betna bil bastain wa adi awid al siki wa mislama wa min wa an bihantiki cek alfiah nalinya. Jadi dina eta teh ba bimakna isti'anah wa in wa adi jeung bana tadiya wa awid jeung bana ta'wid al sik makna ilsok wa mislama saperti makna ma'a makna min an bihantiki kitu eta alfiahna. Ayeuna nu saterasna nyaeta idopatna lapan bismi kana lapan Allah, labdul jalalah. Idopatna lapan bismi kana labdul jalalah eta idopat mahdoh. Margi mudhof ilaihna didamel tina isim ma'rifat. Ngaran idopat teh nyata nisbatun takyidiyatun baina sayaini baina snaini gitu. Tujibu lisanihima al jarro abadan. Nisbatun takyidiyatun baina snaini tujibu lisanihima al jarro abadan. Itu nyata harusna hubungan anu bangsa kayyid antara dua perkara
anu ngamestikeun JR nu kadua salamina. Kita disebutnya idopat. Idopat kabagi dua, aya idopat mahdo atau maknawiyun anu ta'rifna domusmin ilasmin bikosdi takhsisihi aw ta'rifihi. Itunya hartosna ngumpulkeun hiji isim kana isim anu sanes kalawan maksud takhsis ngaususkeun atanapi ta'rif. Ieu kan idopat ismi kana lafzul jalalah anu mana lafzul jalalah ieu isim makrifat. Nah, tujuanna idopat mahdo aya dua. Tujuan ayeuna idopat mahdo teh hiji li takhsis idza kana mudofu ilaihi munakkaron. Nu disebut li takhsis teh idza kana mudofu ilaihi munakkaron di mana-mana mudhof ilaihna eta ku isim nakiro. Maka idopatna takhsis. Lamun ta'rif ayeuna ke dipayun aya. Idza kana mudofu ilaihi mu'arrofan di mana-mana mudhof ilaihna isim makrifat tanya maka eta disebutna idopatna idopat ta'rif cek qaidah kieu lima siwa dzaini ka sus awala au ati ta'rifa billadzi tala ngaran idopat kumpulna isim dua nu dimaksud takhsis atawa ta'rifna gitu. Nu kadua aya idopat teh goer mahdoh atawa labdiun nu bangsa labdi anu tarifna kieu domusmin ilasmin bikosdi takhfifihi gitunya domusmin ilasmin bikosdi takhfifihi hartosna ngumpulkeun hiji isim kana isim anu sanes kalawan maksud takhfif atawa ngentengkeun atawa supaya enteng. Di antara cirina idopat goer mahdoh nyaeta idopatna isim fa'il kana maf'ulna. Idopatna lapad ismi kana lapad lafdul jalalah kana lapad Allah. Eta disebut idopat mahdoh sabab mudhof ilaihna eta nyaeta isim makrifat. Anu maedakeun kana li ta'rif kan cek alfiah kieu wa rubamak sabasanin awala ta'rifan in kana lihad bin muhala idopatna lapad ismi kana lafdul jalalah eta oge ngagaduhan opat makna hiji idopat lil bayan jadi kayak bismillahi ae bismi huwa Allahu gitu idopat lil jinsi bismillahi ae bijinsi asma'illahi gitu. Aya katilu idopat istighraq li jami'il afrod, jami'il ifrod nya, afrod gitu nya. Ae bismillahi ae bikulli ismin min asma'illahi gitu. Nu kaopatna idopat istighraq li ba'dil afrod. Ae bismillahi ae bi ba'dismin min asma'illahi. Ya gitu lumayan nya lieur eta idopat ngungkul ge. Seetik-seetik we dau pabrik hese di keureuh mah apal-apal urang heula kana idopat. Kitu urang mah idopat li ta'rif di dinya teh nya. Jadi idopat ismi kana lafdul jalalah teh eta idopatna mahdoh margi an mudhof ilaihna didamel tina isim makrifat kitu dah. Itu eta perkawis idopatna lafad ismi kana lafdul jalalah. Mudah-mudahan aya manfaatna ngartos lamun teu kira-kira teu ngartos pilarian bae nangku ngartos gitu. Wallahu a'lam bishawab.